Wanci sareuro kolot ipah kakaran nepi ka imah Mbah Rukma, panto imahna digedor ka jeun teuing geus pareureum ge. Asal bisa nepi keun sagala rupa nu karandapan di imah sari. Sakalian rek menta tulung hayang mawawiwin kaluar ti imah eta. Saha? Wayah kieu rek nanahaon atuh? Sora Mbah Rukma. Brai panto dibuka, bah, ieu ipah. Teu ditita asup kunu boga imah, hideng miheulaan asup ka tengah imah, gek diuk bari ngahega cape. Aya naon pah? Tas ti mana? Emaa, ieu nyi ipah. Ngen hudang. Mbah Rukma maguhan sarung. Ema jojo keluar ti kamar, bari ngajuang poci, laju nyici keun cai kana gelas, dia song keun ka ipah. Nuhun Ema, abdi panggi jeung Wiwin, jeung bapana. Cilaka, geus dipangaruhanku lembut Ema, abdi paur Wiwin di Rogahala. Ceuk ipah hari weus-weus. Ema jojo jeung Mbah Rukma silih reret, beu ari maneh ipah sok jijieunan, cikeneh ti darieu kabahanana. Malah mah tah ngirim bea sakarung, lelembut nanahaon. Sok ngacapruk ngomong teh. Mbah Rukma seuri bari nuduh keun bea sakarung di juru imahna. Ipah olohok, hatena tugena, pinter jurik teh. Jigana miheulaan ka adieu, nyahorek ditarkahan sina nyingkahan Wiwin. Beu kudu kumaha? Ipah ngahuleng. Ipah, aya naon nu benerna? Ceuk saha Wiwin rek di Rogahala? Pan sakitu nyaheuna indung terena ge. Ema jojo mencerong ka ipah. Demi Allah Ema, abdi panggih jeung Wiwin. Maturan salila saminggu, loba kejadian aheng di imahna, indung terena lain jelema, tapi jurik. Ceuk ipah. Ipah, soka mana wayari ngomong teh? Bisi aya nu ngadengeun ari taun teh. Ema jojo ngagebes. Ipah ngarasahan jelu, eueuh nu percaya kana omonganana. Mun geus kieu kuduku sorangan, melangka budak, waktu geus samporet. Nyaan jurik teh ngakal pisan, kaciri licikna, mun enya maah manehna nyaah teu kudu miheulaan manggihan Mbah Rukma jeung mangaruhan sangkan teu percaya ka ipah. Sakali Dewi ipah ngarasa ponggas harepan hayang nyalamet keun budak, keun wae bapana maah da geus kagok ngewa ka ipah. Ngendong di dieu pah, geus pouting. Ema jojo ngojengkang ka dapur, ngahiap bisi rek dahar. Moal Ema, rek ka lembur wae ayeuna. Ceuk ipah bari ngaregot Dewi cai herang. Mbah Rukma teu ngomong, ngan ukur ngarindat ka ipah. Ipah cengkat amitan rek mulang, sakitu dipaksa sina ngendong, ipah kekeh rek balik ke alemburna. Turun ti imah Mbah Rukma bari mawa hate hanjelu jeung tugena. Ipah luak liok nitenan jalan nu paroek jeung tisun, eueuh jalma saurang genu ngulampreng. Dipirik ku sora jangkrik, jeung angin nu ngahiliwir, ipah leumpang nutur keun indung sukuna. Keur lompang nyorangan, kabayang nalamunan ipah, sari keur nyeung seurikeun manehna, bari mu puas. Tarekahna rek mawa Wiwin geus pugak di tengah jalan, didin geus kasirep, kitu Dewi Mbah Rukma nu geus manggihan kuburan sari. Kadenge sora mobil ti tukang eun ipah, rek eureun, red kana mobil nu sarua eureun. Ti jero mobil turun awewe jeung lalaki bangun salaki pamajikan, nyampur keun ipah. Teh punten bade tumaros, kuninga bumina Mbah Rukma carogena Ema jojo. Ceuk awewena. Terang, abdi nembeti bumina, mung rada tebih, dupi ibu sareng bapa ti mana. Ipah kerung, nyidik-nyidik dedegana maah jiga ti kota.
Abdi Anita, ieu pun lanceuk sastro, ti Cirebon, abdi mapai raratan makam pun bapa, kaleresan Mbah Rukma nu meresihana, sakantenan bade masihan kangge roko. Tembal Anita. Mangga ku abdi dijajab keun atuh. Ipah unggeuk. Dupi teteh bade ka mana? Ka Alembur. Tembal ipah bari nutur keun asup kana mobil. Geus arasup kana mobil, Anita ngobrol keun yen hayang ngaya keun tahlil keur bapana, sakalian rek maluruh makam sari. Almarhumah Bu Sari teh kantos aya urusan sareng pun bapa, abdi ngaraos dosa margi terangna ka ayeuna keun, duh hawatos Bu Sari tos dikakayaku pun bapa, kapungkur kasusna teu kaguar. Sanaos tos teu waraya, tetep abdi salaku ahli waris pun bapa ngaos prihatin. Ceuk Anita bari ngeluh. Ipah ungut-ungutan, kaharti mun sari kekehayang jadi jalma, sing horeng aya dendam pribadi nu acan direngsekeun. Niat Anita gehayang sasadu ka kulawarga sari nu jaru meneng keneh, ngan hanjakal kulawarga sari geus tumpur harita basa sari diculik, imahna diduruk, indung bapana maot kabe ulum. Euleuh, kutan teh kitu kajian tenanana. Ipah olohok. Anita nginghak, ngarasa era boga bapa geus ngalakukeun kasalahan gede tapi teu meunang hukuman di dunya, inggis jadi mata ka anak incu kahareupna. Abdi hoyong sakantenan tahlil kangge Bu Sari. Mun sok aya dikiuna ku abdi bakal dijamin kahirupanana. Kitu teh. Nepi ka imah Mbah Rukma, kabeh tarurun tina mobil, arasup ka imah nu kabeneran caan sarara Dewi, Anita dibagiakeun bubuhan geus kungsi panggih jeung Mbah Rukma. Anita langsung nyaritakeun maksud kadatanganana ka adinya, hayang neangan makam sari keur nebus dosa bapana nu geus ngancurkeun hirup sari. Makam Sari Juati, teu kakoretnya emaah, kaburu keuung. Ceuk Mbah Rukma. Oh jadi Abah Uninga? Anita mencerong ke Abah Rukma. Soaknya emah. Mbah Rukma nyiku emah jojo. Nu disiku unggeuk. Ipah teu loba omong, sanajan teu kaharti ku pamikiran Mbah Rukma sakitu geus nganyahoan keun makam sari, tapi ngangles pamanggih ipah. Tubah, sidik aya kuburan anapan. Ipah ngadila. Loba nu ngaran sari teh nyi. Beda jeung sari nu ieu. Mbah Rukma rada teu geuk. Teu langkung Abah. Ipah jamedut. Pauting eta Anita geus nyieun rencana rek ka makam Dewi, mentaan teur ka Abah Rukma, ku Mbah Rukma disanggupan. Isuk dijemput ku mobil, babarengan ka makam. Ipah dianteukeun nepi ka golodok imahna, nuhun Bu. Ceuk Ipah. Teteh enjing ngiringnya, ku abdi disampeur. Ceuk Anita. Ipah unggeuk, sakalian hayang nyaho makam sari, sugan aya bombolongan pikeun narkahan wiwin nu jadi anak, geus cukup sakali papisahan bari jeung lila aya taunan, tisaprak budak dina aisan keneh, nepi ka akiwari. Pikiran Ipah mimiti kumalayang, nyawang kanyeri ka paurih sari nu dikakayaku juragan Karta. Mun seukrek males kanyeri, naha make kudu meubeut maulid kana kahirupan wiwin. Wanci hanut moyan, Anita nyampaur Ipah nu geus saget, nungguan ditepas. Teteh, nepang keun ieu Ustad Amar, mu baris mimpin tahlil sareng ngadua di makam engke. Anita ngawanohkeun Ipah ka Ustad ngora bawana Anita. Wilujeng enjing Pak Ustad. Ipah rengkuh. Ustad Amar imut bari unggeuk. Hayu teh, bilih ka bujeng siang.
Anita ngaleng ipah, dibawa asup kana mobil, ditutur keun ku Ustad Amar. Bahrukma, jo ngema jojo arasup kana mobil, teu lila geus nepi ka makam. Teu hese neangan makam Sari, jong Juragan Karta. Nu mimiti diburu teh makam Sari. Tahiu makam Nyi Sari. Bahrukma cingogo, makam dus lalening padahal teu kaburu kakoret. Cari ngogo murilingan makam Sari, dipupuhan ku Ustad Amar. Nu aya didinya husu maca doa. Kaasup ipah, ngadoa keun Sari sangkan rohna lelembutna tenang, teu marakayangan rek males kanyeri. Rengse ngadoa di makam Sari, parindah ka makam Juragan Karta. Ieu makam almarhum pun Bapa. Anita nudu keun makam ka Ustad Amar. Ustad Amar unggeuk, laju cingogo, nu sejen narurutan milu cingogo rek ngadoa. Karek gemaca Yasin sababaraha ayat, langit angkeup jiga nu rek hujan, angin ngagelebuk nebak tatangkalan. Daun garing nu katebak angin hali berpasuliwer, sora angin bauki dieu bauki handaruan, ngan anehna di lebah makam Juragan Karta hungkul. Allahu Akbar. Mugia sadayana ditangkayungan ku Gusti. Ceuk gerentes hate ipah, bari tanggah neuteuk meganu ceudeum. Hatena mimiti tagiwur, inget ka Wiwin. Aya rasa kaduhung ninggal keun Wiwin, matak naon muun langsung dibawa ingkah tidinya. Ipah ngorejak, pikiran kawaur ngadenge sora anakna ti jero guha. Ipah cengkat, lumpat muru guha. Teteh, ulah teh. Insya Allah Wiwin mah teu kuna naon, eta akal-akalan setan sangkan teteh balangah, antukna cilaka. Tetep ngadua teteh maah. Amar ngagurowok nempo ipah muru ka guha. Kang Ustad, eta Wiwin pun anak. Ipah mimiti kawaur. Teteh, setan mah loba akal sangkan manusa cilaka kulaku lampahna. Udah genana sangkan manusa balangah, teu inget kana purwadaksina. Sabar teh, dilembur ge keur ngaderoa keun Wiwin. Kakuatan pangganu bakal ngarobah takdir. Amar neger keun ipah. Mamah, teu nyah ka Wiwinnya. Ka dieu mah, tulungan Wiwin. Sora Wiwin nongtoreng ti jero guha. Sari ngiles, ngajauhan Amar jeung ipah jiga keur ngawahan rek ngalawan. Tuh. Eta sora Wiwin sidik pisan. Ipah nginghak. Ulah teh. Omat, tetep ngawirit. Ngadua, ulah kendak. Amar muka Dewi Al-Quran nulu keun ngaji. Kulo bautna pangdua, kalayan dua nu ikhlas. Muntan panang tayungan ti Gusti nu Maha Suci, jeung kayakinan yen pitulung Allah pasti keur umatna anu takwa. Rengse ngaji, Amar nyampeur keun ipah, teh hayu sasarengan ka alebet guha, cuang mapageun Wiwin sareng Kang Didin. Sari kumaha? Nahatos binasa? Ipah culang cileung neangan Sari nu ngiles teuing kamana. Kin deka tinggali, kamana jigna Sari, hayu teh. Amar lompang ti heula, asup ka jero guha. Win. Kang Didin. Ipah gegeroan. Simpe taya nu nembalan, guha nu poek ukur kacaangan ku mata hate, jeung ku pangbuan nu teu kendak. Saha eta? Sora Didin. Abdi ipah, kali Kang Ustad Amar ti pasantren Babus Salam. Walon ipah. Ipah jeung Amar nutur keun sora Didin, kasampak keur dipasung, Wiwin gigire unana sarua dipasung, gancang duanana dileupas keun tina pasungan. Win. Ieu mamah bageur. Ipah nangkeup Wiwin teu usik, kapiuhan. Canda kanu lega teh.
Di dieu mah kirang oksigen. Ceuk Amar. Wiwin di pangkuku Ipah, Didin jeung Amar nalutur keun kaluar ti guha. Nepi kaluar, gancang ditakeun kana motor, Kang Didin sareng teh Ipah candak Wiwin ka rumah sakit. Abdi aya keneh urusan jeung Sari. Kang, urang ka dieu sasarengan, ninggal keun dieu tempat geus sasarengan. Hayu mongtong Sari teu aya. Ipah ngarasa hariwang, lain cangcaya ku elmuna Amar. Ngan ngarasa tugena, mun nulunganana kumaha onam. Juk geura ninggal keun dieu tempat, karunya ka Wiwin, keun abdi mah tong dipalire. Tapi Kang, Didin nyamper keun Amar. Gal Kang, teu aya waktos Dewi. Amar satengah nyentak, sangkan Wiwin dibawa jauh. Sanajan bari teu puguh rasa ge, Didin nyelah motor, Wiwin dibonceng di tengah, nyaran deka Ipah. Memeh motor maju, Ipah nganuhun keun ka Amar. Nuhun Kang Ustad. Nya sami-sami. Amar unggeuk, kesang maseuhan awakna, sidakep Dewi nyang hareup ka guha. Sari nyiroroti luhur tangkal caringin, dua longouna ngaluarkeun cahaya biurum hurum jiga seuneu. Ditojokeun ka Amar, cahaya biurum lempeng nyamber kana dada Amar, rikat ditahan ku Al-Quran, cahaya biurum malikan ka Sari, keuna pisan ka apa lebah panonna. Sari ngagoakan nyinyirian bari ampun-ampunan, nungkup beungeutna ku dua longeun. Kasempetan keur Amar pikeun ngalumpuh keun Sari, gap kana haur koneng lautik ngugeus di bekel ti anggalna, bari maca ayat kursi sababaraha balikan, haur koneng ditanclepkeun kana jajantung Sari. Sari ngajerit, tina bahamna kaluar getih, Sari geus ampir jadi manusa, ngan kaburu datang Amar jeung Ipah nu ngahalangan. Rumpuyuk nyuh bari leungeun nyepengan dadana, curik ngageuri menta disampurna keun. Ampun, kaula menta dicabut ieu haur koneng. Nyeri lain jijeunan. Ceuk Sari. Amar teu gali deur, nyaho kana ekol Sari, mun dicabut bakal ngagelebar ngudag Wiwin jeung indung bapana. Haur koneng lain hiji-hijina nu nancep dina jajantung Sari. Nu jadi sasaran teh emun-emunan Sari, leungeun Amar ngulangkeun haur koneng rek ditancepkeun, ngan leungeuna ditewak ku Sari. Wayahna, mun hayang kaula binasa, anjeun ge kudu binasa. Rasa keun. Leungeun Amar nu keur nyepeng haur koneng diteulkeun kana jajantung Amar. Bres. Bres. Kadua kalina nancep dina jajantung Amar. Setan laknatullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amar nahan nyeri dina dadana, haul koneng kari hiji Dewi. Keur dadalik deugan, gancang ditancep keun Dewi kana palebah dada Sari nu sabeulah Dewi. Ampun. Sari ngagoak, awakna hurung jiga nu kaduruk, melesat ka awang-awang, beledak. Ngabeledak di luhur langit, awakna ancur jadi lebu. Amar tanggah bari seuri leutik, alhamdulillah. Geus pautnya, saminggu di mama, saminggu di bapa. Kudu saimbang. Ceuk Ipah ka Wiwin. Wiwin seuri bunga, iraha barengna atuh tiluan. Ipah jeung Didin silih reret. Insyaallah engke ge bakal tiluan. Amar nyelengkeung ti tukang ngeun Ipah. Muhun Pak Ustad, nitip pun anak. Abdi mah yakin kana kanyah Pak Ustad. Abdi mung tiasa jajab pangdua, Didin seuri maur, cipanonnya langkrung. Ulah kitu Kang. Urang babarengan mikanya ka Wiwin, kalah kumaha di akang bapa tegesna NU baris ngawalian.
Ceuk Amar bari maledokeun paneutupna ka Wiwin. Jang Ustad, Pak Amil tos ngantosan. Mbah Rukman norojol ti jero imah. Amar unggeuk, dianteur ku paneutup didin, nuntun Wiwin ka jero imah nutur keun ipah nu geus teu sabar rek dirapalan. Disaksian ku urang lembur, Amar jeung ipah paut ngarumah tangga. Geuning sagoreng-gorengna manusa nu lamokot ku dosa, mun geus ngalakonan tobat, tangtu boga kasempetan keur ngomean dirina sangkan teu milampah dosa pikeun mapag kabagjaan tur aya dina karidoan Gusti Nu Maha Suci. Mungguh Allah Maah Lautan Hampura, jeung salalawasna narima tobat ti umatna nu keng ngudag bagja dunya akhirat. Tutup lawang sigota kata. Ngareng sekekeun ieu carita. Hampunten bisi aya basa nu teu umernah. Banyel nu kaleulewihi. Sadar simkuring da saukur jalma nu teu sampurna. Pami basa Sunda kuring kurang mernah hampunten da simkuring bari gepituin.